satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiatan dina kasabaran demi wanci satemena jalma aya dina rugi 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 iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nusili wasiatan dina bebeneran hamdan li rabbil alamin Allahu Rahman wa Rahim qad qaruba fathul mubin innahu huwa samiul alim puji kagungan pangeran anu maha welas tur hebat Gusti mangkana hampura bagja Allahu ya Rabbi mantena maha uningan salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala alihi wa sahbihi salawat salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala
ala alihi wa sahbihi. Salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Salawat salawatan barokatan ala Muhammad rasulihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat salawatan barokatan ala Muhammad rasulihi wa ala alihi wa sahbihi. Ta'ala bina nastoli bababu ridha qad putih wa daul fu'adalladi bisaifil hawa qad juri ayamuda ihubina dairuha sumatori ta'alat bi ahlil huda wa kullil adulis dari Rabbuna ya Allah ya Sayyidana Allah Rabbuna Allah Allah hasbuna Allah Allah Rabbuna ya Allah ya Sayyidana wali qalbu minhu bikum ala babikum mabari ala ya nabiyal huda wa kulil adulis
karim alai sulal karim alaika sholatun kasih wa sawqila uma qada wa hum biha kuma barik Allah Rabbuna Hu Allah Allah hasbuna Hu Allah Allah Rabbuna Ya Allah Ya Sayyidana Ayu urang saradia mengpengker hirup di dunia amal kersamperen jaga di akhir moal sulaya gening maon ngadodoho borosok di poho-poho datang nate merenya ho ngadadak ayat tempo Allah Rabbuna Hu Allah Allah hasbuna Hu Allah Allah Rabbuna Ya Allah Ya Sayyidana Allah Rabbuna Hu Allah Guna Hu Allah Allah Rabbuna Ya Allah Ya Sayyidana Alhamdulillah wangsit Siliwangi versi Sarawak. Mudah-mudahan katampi ku sadayana. Alhamdulillah saurna namanya ayah harewos kitunya harewos di keluarga besar Sahibul Bait. Saurna bade dilaksanakeun acara sawer panganten kitunya. Ka para tatamu teu ulah waka aruih gitu. Amang ulah waka uih mang. Dek moro heula. Mangga kanggo acara sawerna disiapkeun kitunya. Ya badrotin min hajakul kamani madayu'am biru'an ula kama
maqali ya badrotin min hajakul lakamali madayu'am biru'an ula kama qali antaladi asraqta fi ufukil ula famahauta bil anwari kulla dhalali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli sana vokalis di Bayombong wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali wa ala jami il ali wal ashabi man qad hasahum Rabbul ula bikamali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi 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 ya badrotin min hajakul lakamali madayu'am biru'an ula kama qali tanah kolata fi aslabi tanah kota fi aslabi bi sudadi arbabi sudadi kadasam suki abro roji hata
wasirta sarian fi sarian bibutunin tasarafa bibutuni tasyarafa bihamlin alaihi bil umuril muawwali assalam assalam summa assalam assalam summa assalam bainaja jamil maqam bainaja jamil maqam Khadijah Siti Misbah Allah ya Muhammad dinil Mustafa assalam assalam summa assalam summa assalam baina jam jamil maqam bainaja jamil maqam Khadijah Siti Misbah Allah ya Muhammad dinil Mustafa hanian liqaumi anta fihim wa minhum anta bihi wa minhum badamin kabadrun bil jamali musarbalu walillahi waqtunji kita fihi wa tali'un sa'idun ala ahli lil wujudi wa mubilu assalam summa assalam bainaja jamil maqam Khadijah Siti Misbah Allah ya Muhammad dinil Mustafa anjen geus pohon
pati di langit panderi nutup catur diri hirup rek di pungkasan saja hisab amalan di papagban hitungan narima ganjaran atau siksaan nalikala laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda kenulungan hamo dipake tanggelam napas anu panganggesan geus kaluar tina batin terik bari lihat taya kesan pamuntangan nah anjeun geus poho yen maut ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri hirup rek di pungkasan saja hisab amalan di papagban hitungan narima ganjaran atau siksaan nalikala laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda kenulungan hamo dipake tanggelam napas anu panganggesan geus kaluar tina badan batin terik bari lihat taya kesan pamuntangan nalikala laju pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda kenulungan hamo dipake tanggelam napas anu panganggesan geus kaluar tina badan
tenet cocongan jalana karanjagalu Leres pisan. mengpengedeket sosonoan ayeuna bakal pajauh Gunung Guntur tanjakan situ payana amit mundur amit mungkur pamitan kasadayana dadap cangkring dina gawin majajar antai paingan tegena cicing gara-gara rek baturai jauh kata jakadano hartosna atos sayogi sanes abdi kirang sono waktos nama parantos dugi meser bandros kacibi itu di wadahan kana saku parantos bae sakitu pilih basanu ngadangu sanes sideg ku bajuna Kuhara dideng. hidang sote ku gambarna sanes nineng ku bajuna nineng sote solawatna kabaros jalan Kalembang meser bensin di Kalengan sanaos urang paanggar satin wele sasarengan meser kupat di abonan kanyerek dipindah ke ulah ngupat ka awonan meningge silih doakeun meser kupat di abonan kanyerek dipindah ke ulah ngupat ka awonan meningge silih doakeun
rek digantungkeun sim abdi mah sim abdi sapara kanca berbiasa bade ngantungkeun saninten mah saninten buah saninten saninten mah diparapatan hapunten mah hapunten abdi hapunten bilih aya Saninten buah saninten di Parapatan gitunya grup Bani Dahlan sejanyun ke dihapunten bok pilih seueur kalepatan tangtosna pisannya dina cariosan anu kaditu ka dieu mugi ngamalum ka sadayana khususna ka Sohibul Bait. Sekali lagi kita ucapkan selamat menempuh hidup baru buat Kang Chandra gitunya. Mudah-mudahan hidup duaan cing aya dina kaberkahan. Runtut raut sauyunan panjang jodoh jemari jigina gitunya disehatkeun aya dina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur ti pribados